Nah, lain lagu didinya, lain ciptaan didinya, urang mah hayang pangnyanyikan, kudinya sakitu. Kabeh oge apa lain aing penyanyina kabeh oge Nah, lain, kabeh oge apa? nya kabeh oge apal. Ngan peda nahan dia pengen eta mung. Lain emu aing teh nyaho. Apalkeun atuh metak naon pan berdirinya teh cok ngadengekeun musik. Nah kudu aing ngapalkeun ayeuna. Ari didinya ngomong sasundaan aing jago. Nah, Sunda eta teh bisa. Sakira sia hayang sia nyanyi atuh. Pati bang kieu hungkul aing kitu hungkul leungeun arara sakitu hungkul. Nah, kudu jadi ka aing. Ya maksudnya urang request bah sebagai urang hayang request urang ke Abah. Lamun aing teh apa nah aing kudu kumaha? Ya maksudnya hayang request suku sekali pangnyanyi hungkul. Nyanyi. Nah, maksudnya nikah aing memaksa gitu. Nyanyi carana naon ieu nama mah kita nyanyi teu ngajak challenge. Nah, aing mung. Nah, gitu. Sorry. Nah, ha? Beungeut tiga reungit kieu udah sebrot. Sia koplok mumul teuing aing pada request maneh mah kitu aing ka batur sok request aku nyanyikeun wae. Sok nyanyi. Coba guys. Oh, aing lagi acan. Berarti elek nyanyi. Tah hayang. Kata guys kabeh guys. Saya diatur ku maneh aing. Nah, maksudnya pan urang mah nitah bapang requestkeun Abah nyanyi Sunda jago cenah. Aing maneh tong sok tutah titah ka batur teh. Ya maksudnya nitah abi mah hayang pang requestkeun ku Abah nyanyi cenah jago. Lamun maneh bari mere nitah ka aing teh pantes. Ya maksudnya pan abi ge osok bah nitah ka Abah. Abah nitah ka urang. Nitah naon aing? Aing nitah naon? Urang pang requestkeun pan kieu urang teh ngomong kan Abah teh bisa nyanyi. Maneh teu ngarti-ngarti. Kieu urang mah kan kieu didinya anu pinter pop Sundaan. Urang mah pang requestkeun lagu eta sakali. Ya aing can apal. Nya musikna hungkul baya tong nyanyi atuh. Aya. Nyanyi. Mani lumpur. Urang mani lumpur enak keneh. Eleh nyanyi. Nah, jadi betul. Nama kan yang tepat